Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngaoskeun hiji nadoman Sunda tentang ilmu fikih dina pasal rukun tayamum. Ieu nadoman teh disusun ku mama pagelaran dua Sumedang nyaeta al-alim al-alamah Kyai Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mugia ieu nadoman aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna kasadayana anu ngopingkeun tur anu ngamalkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ari rukun tayamum lima kabehna nu kahiji eta mindahkeun lebuna. Dua niat tilu ngusap raraina, opat ngusap lengan, dua jeung sikuna, kalimana nartimkeun antara ngusap banget ngusap lengan kade hilap. Ari rukun tayamum lima kabehna nu kahiji eta mindahkeun lebuna. Dua niat tilu ngusap raraina, opat ngusap lengan, dua jeung sikuna, kalimana nartimkeun antara ngusap beungeut ngusap lengan kade hilap. Ari rukun tayamum lima kabehna nu kahiji eta mindahkeun lebuna. Dua niat tilu ngusap raraina, opat ngusap lengan, dua jeung sikuna, kalimana nartimkeun antara ngusap beungeut ngusap lengan kade hilap. Ari rukun tayamum lima kabehna nu kahiji eta mindahkeun lebuna. Dua niat tilu ngusap raraina, opat ngusap lengan, dua jeung sikuna, kalimana nartimkeun antara ngusap beungeut ngusap lengan kade hilap. Ari rukun tayamum lima kabehna nu kahiji eta mindahkeun lebuna. Dua niat tilu ngusap raraina, opat ngusap lengan, dua jeung sikuna, kalimana nartimkeun antara ngusap beungeut ngusap lengan kade hilap. Ari rukun tayamum lima kabehna nu kahiji eta mindahkeun lebuna.
dua niat tilu musrab bararaina opat musab lengan dua jeung sikuna kalimana nartibkeun antara ngusab ngusab bengan ngusab lengan kade hilam kalimana nartibkeun antara ngusab ngusab bengan ngusab lengan kade hilam. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.